lobana sangu nu kumaneh di dahar. Ari batin anu kataleg mah anggar we begung. Beledageun. Yeuh. Nu mahal mah biaya hirup. Lain hirup gaya. Gaya elit, ekonomi sulit. Hutang we pabelit. Tempo ulin ka kape-kape. Dahar ke restoran. Nongkrong di mall-mall. Padahal mah yeuh deungeuna haseum anu sesa kamari ge. Tempo di dahar mah dihaneutkeun deui. Loba ngomong tapi eueuh bukti. Beledageun. Cek. Kata-katanya dong buat suami. Oke. Uang suami, uang istri. Uang istri, ya uang istri lah. Suami berani melawan. Tidur no di luar. Beledageun. Semangat kawan. Maju terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, kontek terus. Semangat sampai titik darah penghabisan. Beledageun. Sakedeung deui tereh lebaran. Mana angsuran masih keneh lila, mana hutang masih keneh numpuk. Pacaran bayaran ka Bang Emo. Yeuh, ditambah dek lebaran mah kudu meuli baju lebaran. Yes. Cik atuh keur para salaki, kali-kali mah uruskeun atuh lebaran teh kumararane. Ulah ku pamajikan wae, ameh lieurna sarua. Ayeuna hayo we diuruskeun ku pamajikan. Tempo beak duit, nyebutna bor. Beledageun. Aya roda ditanjakan, katinggangku bambung jengkol. Aya randa gogoakan, katinggangku hulu kohkol. Dengekeun ari sia besti heuh. Aing sok asa heran heuh. Ari ngaku beunghar asia duit loba, sawah lega, emas reuncem. Sia mah ari maligas angere nu hejo. Hek baca atuh Aisyah, pan aya bacaana Aisyah gas hejo teh tidak diperjualbelikan eta mah teruntuk orang miskin. Beledageun tak sia. Kopi bubuk kapal api. Walau sibuk tetaplah ngopi. Rokok jarum tinggal sabatang, tetap tersenyum walau banyak utang. Tetap tersenyum walau banyak utang. Beledageun tak sia. Pasti sok aya paribahasa, lamun teh jeung dulur dek jeung saha deui. Yeuh, aing mah teu percaya, tempo aing susah mah kokosehan sorangan. Da anu bener mah aya duit aya dulur, eueuh duit kalalabur. Beledageun tah ku sia. Eker sia anu sok ngagorengkeun aing, anu sok nguruskeun hirup aing, anu osok mitnah aing, maju ieu ka dieu kabeh ku aing didoden. Beledageun tak ku sia. Nur, beli kamarana itu jelema teh menyeuhna mawan. Nur. Anca, Iya dek beli mie atuh. oh, Dek beli mie kari ayam aya eueuh. Eueuh, peak. Ai Indomie ayam bawang sabaraha? Biasa 4.000-an. Aing lagi kaget kurang. Aing 1.000 naon atuh? Bayi ayam, eres. Bayi ayam. menuju musim naon dulur di lembur baraya di kota. Di dieu mah nuju musim dulur jadi batur, batur jadi dulur. Samih telur. Sorangan, segala ku sorangan. Aing mah capek. Kunaon itu nikot segala disempak ditajo. Kunaon, Cak? A few moments later. Ayo cek kunaon nikot segala ditajo. Capek
aing teh ku si Kardun teh dibohongan cenah mah keur bobogohan dek diratukeun geuningan ieu aing geus kawin mah dibabukeun. Dengekeun besti, sagagah-gagahna lalaki, sagalak-galakna lalaki angger moal bisa nandingan kanu jadi awewe mah yeuh dengekeun. Sapinter-pinterna lalaki nyumputkeun edek barang, edek rahasia angger ku awewe mah kapanggih heuh komo nyumputkeun duit di mana karep mah yeuh dengekeun heuh. Matak sabener-bener awewe ngucumplang ngacamping ngacapruk ka mana karep ge lalaki mah moal meunang ieu angger anu meunang mah biwir awewe ku sabab naon ieu biwir awewe mah labatan jurig ajung anu pangangker-angkerna dina awewe mah naon ieu paribasa cenah anu kuat mah laki ieu anu kuat jeung hebat mah awewe ku sabab awewe mah bisa ngahirupkeun anu pae bisa maekeun anu keur hirup tah kitu aya besti tong protes tah kanu keur lalaki.